Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu bapak guru pangajar bahasa Sunda anu sim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu sim kuring dipika nyaah. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa kempal dina aya kesempatan. Hilap salawat sinareng salam mugi dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para wargina, sahabatna, dugi ka urang sadaya dugi ka akhir zaman. Tepangkeun luas sim kuring Raka Khalifatul Ardi ti kelas 11 IPS 3. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan pargaulan bebas masa pandemi. Pargaulan bebas masa pandemi nyaeta kalakuan umat manusia anu leupas tina aturan pargaulan. Sababaraha nu ngajadikeun jalma ngalakonan pargaulan bebas nyaeta sikap mental anu teu sehat. Wabah Covid-19 tos ngarubih kahirupan umat manusia. Masyarakat jadi leuwih sering nyiepkeun waktosna di bumi ngalakonan sagala kagiatan. Aya nu ngalakonan kagiatan positif sapertos diajar, maca buku, ngabonton kolot, jeung sajabana. Salain ti hal-hal positif, aya oge nu ngalakonan hal-hal negatif. Contoh nu negatif nyaeta ulin teu nyaho waktu, nongkrong sabari ngarokok, jeung sajabana. Dampak pargaulan bebas nyaeta bisa ngarugikeun diri urang sorangan jeung batur. Contohna, urang teu giat diajar, kusangkan urang sok nongkrong teu tangtu tujuanana. Kusabab eta, urang kudu nyaah ka pun biang jeung pun bapa. Sadar dampak tina pargaulan bebas, ulah sampe urang ngalakonan hal-hal anu di luar norma. Supados urang teu kababawa nyaeta bisa ku cara getol ibadah. Umat muslim tiasa getol salat, getol ngadoa, ngagaul jeung babaturan anu bager anu bisa ngabawa urang ka jalan anu positif, anu bener. Sadar dampak negatif tina pargaulan bebas, sabab lamun urang sadar tina dampak pargaulan bebas, pasti urang bakal ngajauh ti pargaulan bebas. Mung sakitu nu dipika hatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.